Sugri mitra kumpul sedaya itu alhamdulillah alhamdulillah karsana panitia anu parantos masihan luang kamu syukuri kamu ngahibur di patempatan atau kuituna ngawilujukun sumping ka para penonton sedena oke terhirap ka para tetamu oke ka kasepuhan syukuri kesana bapak camat mewah rerengan alhamdulillah parantos saya di patempatan oke terhilap kakar sana saya bulbe bung alutin sirayuna tanah pinuti ponangna oke simkuring ngabantun atas namina pimpinan ieu rombongan ngawilujeng keun tepang sareng wilujeng wengi atuh simkuring sada acara mancen gawe dina ieu wengi atanapi ngagarap ieu acara hiburan tepetot-petot simkuring ngahimbau khususnya ka para ibu miwah bapak sedena boh bilih aya anu hilap di bumi panto tacan dikunci atau pisir tacan di pademan kade kedah terapi ulah kajongjonan nonton di patempatan tapi bilih aya anu teu diharap urang Bapak miwah ibu kedang wargi sedana alhamdulillah simkuring sapara kanca khususna ti lingkung seni Arum Sari anu dipimpin langsung ku Mama Susi Salon anu alamatna di Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang alhamdulillah simkuring yang ngebantu rencang-rencang simkuring di STSI Bandung atau PTS di Bandung khusus kanggo ngahibur warga desa Paunang umumna kanggo masyarakat anu aya di tempatan atau insyaallah sakedak deui benten Kang Deni Ohan pantos aya di perjalanan nemben mutiber pantos aya daerah situ aja insyaallah sakedak deui pantos biasa dugi ka ieu patempatan atuh teu hilap ti eta sumangga kanggo mangrupikeun lagu bubuka kanggo urang sanuk-sanuk kakaruhun urang sedayana khususna para nonoman-nonoman seni atanapi para tokoh-tokoh seni anu harasan linggih di ieu patempatan sanes bade ngaluluhuranan tapi beten simkuring teh kajurung kutugas kedah ngahibur di ieu patempatan atuh nada singapunten anu sageung-ageungna Bapak miwah ibu kadang wargi sadaya sumangga urang minta meyan wae ku mangrupikeun lagu bubuka dina ieu acara satu acana para penari simkuring ngagarap tarianana ku mangrupikeun ibing pola kantos beda acarana sareng anu tadi siang pinten ayeuna mah garapanna parantos bentennya hari tadi mah saudara ayeuna mah teu bentennya kitu atuh kadang wargi sadaya atuh mangga saperostanya pelemping kana waktos urang bidang kedua dina lagu bubuka nyaeta mangrupikeun lagu buhun laguna Kemang Gaduh anu insyaallah kubade dihaleangkeun ku Mama Kas-Kaswati alhamdulillah ayeuna parantos aya di lingkungan urang sadayana atuh semoga sapunas teu nya kalungting kana waktos wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangkeun kapayun tuksa puji syukur kaya
nada widi maha suci Bapak hajat, ibu hajat, silih wangi. Neda jembar anak-anak sarang istrina eta jembar hapuran anak-anak deui ti Gusti maha suci nada di api ngadi jaring dunungan nada payung janji iya aku Kemanggadung kasadaya anu sami ngabandungan atur sadaya abdi ti abdi saparakan dengan pacaman ngahaturakeun kembang
nuhun di atas dua cantik. Pak panitia sana ke bumi we, langsung ke bumi. Kok sana ke bumi kan kok. Aduh, bukan cukup kampanye orang. Para warga sadaya, ibing gaplek teh ieu teh saur dosen STSI Bandung. Nyaeta ngarupikeun hiji ibingan rakyat atanapi tari rakyat margi ari gaplek teh atanapi sampeu teh kabungkurna ngarupikeun makanan bahan pokok masyarakat kampung. potongan karembong tidak malah samping disuat ku benang toko karembong tidak malah samping neng liwin disuat ku benang toko sampean gelis
neng ela anu bager doyan gemuyung yen wong suma pulane kembang bolet mas moe saku tembang dawa tekuk dong sok male kanu kersusan ulah are pati heureuh dari mana datang carikan dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati hijau-hijau emas daun rambutan nasi kering kolong jembatan tahu jodoh tahu lakukan asal sering kelihatan kembang mulet kemas wes sagu tambang dawa kita terus wowe bae aja sepupu yen wong suma bulane alia kembang mas yang liru kembang lewat tiada sampean doyan gemuyung yen wong suma kulane kembang bolet kang mas woe saku tembang dawa ditekuk telu sampean geus doyan gemuyung yen wong suma kulane dari mana kamas datangnya lintang dari sawah turun dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati hijau-hijau emas daun rambutan nasi kering kolong jembatan dari jodoh carilah bukan asal sering kelihatan semoga Kang Ohang boleh jadi
tiris baranda peti pun tiris panjang bati lahuna dikurang geningan mah kang ayi anu banget dadisku titis tulis diri abang titis tulis diri tunggaran abdi sorangan pohon anu bagus tunggaran abdi sorangan lamun keur senang teu heran kang ayi deui langka eling ka pangeran lamun geus menang musibah kakara orang pertobat kakara orang pertobat pinjang sifat nu adiku pahaja getos sifat masih urang teman umat Gusti di dunia urang ubar Pos ke kokoro mangeh mulut ai maneh
Enggak, ada pikir kebiak pikar. Tipu pola siapa nih? Yang satu kan kenang duri, ini tadi aing duri. Tadi ke Tidak sifat adikku. apa? Tidak sifat adikku. Tasku sifatmu asing. Orang Nah, dia begini. orang tunggal umatku sendiri. Di dunia orang barat, di dunia orang barat. Amana para pujaan kapajaan teh kobor. Lamun ayam mutiara wani nelaman sagara, wani nelaman sagara. Maka orang sasarangan paiti Kena sepatu. surna sarapa. Sini surna Kerjaan. tuturunan semasa Lengan. bahwa tak keringan. Oh, kena. Ini kalau gitu. Telat atau baru batawi atau ini ke musik atau ya ilaha illallah. Untuk jadi turutan aing atau nggak sering kacau siapa ngarepukeun tukang kenang juri gitu tah mikir cokot iya mikir juri dasar jelema tanpa daksa siapa naon temelak jelema merujuri temelak gitu dari kekurangan mah tidak naon kos sopan Emang tayo ya mah. mau kita dibikin nanti saya tidak masak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana anu sami-sami kusim kuring dipilih hormat. Alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring sareng Kang Ohang tiasa nepangan para warga sadayana anu aya di daerah ieu. Utamina ka Bapak Camat, Bapak Kepolisi, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, oge ka anu gaduh maksad, utamina ka para panganten sakali.
Sakali sewang lamun rek nyarios kasep. Sakali sewang apa aing sakali wing sewang. Maksud teh pilih gentos. Mun aing pilih abi gentos. Lamun ayeuna lo ohang coplok. Baiklah. Rajan arang ngeteng sia mah. Hah? Rajan arang ngeteng maneh mah tuh. Ayi. Naon? Aduh. Naon? Aduh ayi. Lu aya teletabis. Anak saing action. Lamun rek ngomong sekali sewang. Sakali sewang teh Pilih ganti lamun urang geus ngomong ka kara maneh ngomong. oh gitu. Heeh. Nah, kita teh ngomong. Nah, kajeng nyarekan penonton maneh. Kan bae hakna melalajo mah. Maneh mah hare-hare euy, hare-hare Kita teh cekoan bisi ka setrum. Itu burung. Da moana naon geus dipake selang atuh. Hah? Make selang. Oh. Aneh naik di Bandung eueuh. Hah? Di Bandung eueuh. Oh, dari orang kampung. Paingan atuh. Ari urang kampung mah sagala ditingali. Cuk urang oge ulah ngaku urang kampung jadi kitu disurakan juri. Nyatu abi mah orang kota. Alah manya aya urang kota sia ilit ka mana toko Ramayana sia senang dibuka sabelah juri. Ceres kunaon ngahormat. Alah ngahormatannya aya ngahormat sesalaman ke setiap jelema maneh. Oh, wingi harita karama. Hari Suganti ieu mah lebaran we. Loba jelema sadatu. Heeh eta teh ngerakeun belegu. Ah, kembali. Ka toko mah kudu hari-hari anu balanya. Oh, barangnya mah barangnya. Heeh. Utamina mun kanggo ka panganten sakali oge kanu gaduh maksad. Terus ngomong simkuring ngahaturkeun uli jeung tepang. Urang dia urang pabenang. Nah, jadi Aing teh acan nyarios teh. maksudnya kumaha sih? Ke lamun urang geus beres nemek salira. Aduh, Naon? ada aku. Gila was? Batak oge gaul maneh teh. Hah? Batak oge gaul heuk sakola. Oh, sabaraha hiji. Wih mah, batur mah yo. Heeh. SD sabaraha lila. Genep. Genep naon? Heeh. Genep naon? Genep tahun. Wih mah sapoe. Nah bisa maneh sapoe. Sa wih mah. Di mana-mana ge ngaran SD paling ieu ge genep tahun. Wih mah sapoe. Nah mah geuning sapoe. Malah mah sajam wih mah. Nah kumaha mah geuning sajam. Asup ke kelas 1. Heeh. Keluar asup ke kelas 2. Keluar asup ke kelas 3. Urang mah sajam geus ka kelas 6. Menang ilmuna. Hah? Menang ilmuna. Wih mah loba di imah. Naon? Sepatu. Mana mah naon ilmu nyuka cokot atau belegu? Hah? Iya aing ngaran ilmu di sekolah mah leuwih kitu pendidikanana. Kumaha? Mana menang ijazah teu? Hah? Ijazah. Ijazah. Heeh. Ijazah. Heeh. Urang mah sapoe eta sapoe menang ijazah teu? Menang ijazah. Mirakut teu menang-menang acan kitu mah. Heeh, menang teu maneh. Urang mah sabaraha puluh ijazah di imah. Ijazah naon? Ijazah kun ijazah. Ijazah naon? Ijazah. Urang mah nanyakeun teh STTB. Hah? STTB. Sabaraha hiji di imah. Naon? Aya 60 sikina. Naon teh? Ijazah. Aya bentuk ijazah kumaha kumaha? Hah? Bentuk ijazah? Geus siga kitu tah. Heeh. Anu naon teh? Anu Kotak. anu ieu si kertas. Heeh. Kertas aya ngaranan. Heeh. Urang mah aya usep, aya saha, aya saha. Aya Jurig eta mah lain ijazah, ari ijazah mah STTB sekolah tamat belajar. Hah? Sekolah tamat belajar STTB. Oh, eta mah. Heeh, ari maneh?
Makanya kayak Usep segala rupa. Usep, ayah Budi, ayah 60 kabeh lieur neangan. Jadi uing kabeh cokotan iya sana sih. Paingan si Jurik. Kia bete pabelit tina ngomong. Heeh. Urang anu ngomong maneh nu nyanyi. Siap. Jadi oke. Heeh. Paluargi sadayana utamina kamu ka urang naon nya ti Bu? Ulat. Mangahan. Kawenang. Wana kadenge atuh. Sing sarua ieu lamun mante ceuli teh najan ceuli leutik atuh sinyalna sing ngeunaheun jadi katangkep ku huntu. Alah. Jadi opan aduh ayi eta pagar kabupaten. Untuk disarokeun pagar kabupaten. Iya, lamun urang nyanyi urang ngomong maneh nyanyi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana utamina simkuring aturkeun tepang dina wengi ieu biasa pamrok johok pecekung lawung dityan biru melukis nu agung siapa kerangan Ciptaan nolol. banyak pelangi ciptaan nolol Juri. Nah, tuh mana teman mana kau nyanyi? Benar tuh orang keur ngomong atuh. Oh, dah mau ngaganggu ka ditu Kesel jeung jelema ieu mah. Wingi kesel. Kesel kusaha ai mah nih? Kesel kusaha? Kusaha we? Moal di bebek. Ada apa? Mending segala dicoo dari mana dasar orang kampung. Gerakan siapa tuh? Miruas. Ya Allah, Gusti aing kadung mawa jelema ieu. Wah ya. Ngerakeun unggul maneh mah. Aduh, baru kada teh kekeran merenya tuh. Utami mohon kanggo ka Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RT, Bapak RW. Unggal iraha di dieu di ceboranana. Ieu bisa malah kemang dina sirah. Uluh. Aduh, ohan ka dia. Hah? Ari mana yang menisakala disidik-sidik? Eta mah variasi, ieu seni ayeuna mah divariasi. Divariasi. Setiap dina sagot geus dipake kemang. Oh. Ini kemang asli. Aneh, ari maneh. Ansya. Yuk, Naon? kapanggil si Ijot aya di dieu. Wah, Ijot mah saha ngaran teh batur mah dialus-alus ku indung bapana teh eta mana mah Ijot. Aslina ngaranna Ijot, baheula. Nah, makin asli ngaran Ijot. Ijot. Iya, ngaran-ngaran teh ku kolot teh dibere teh nu alus. Oh. Dar kumana dilani Ijot. Ijot teh alus. Naon ari teh Ijot? Teh kemang, Teh kembang, Jot. irung, Oh, jadi Ijot teh kembang irung. mangirung. Pantasnya siga korong. Bukan jam kembang irung. Bisa nyari asli. Itu jadi pode tadi tidak bikin kemana aing mah. Khusus nama ieu mah kanggo ka para wargi sadayana wilujeng tepang rehna dina wengi ieu hiburan di nu gaduh maksad. Bintang kecil. Mukituna atuh simkuring kali ini rombongan Arumsari anu disepuhan ku Bapak Amat banyak ku Ibu menghias angkasa. Oke, dina wengi ieu simkuring saparat kanca ngiring menari. Ku kituna teh simkuring ngaturkeun tinggi ke tempat kau berada. Tuh jadi aing kabawakeun deui Juri. Lieur aing maneh. Karena nabi nyanyi. Tong ngaganggu kieu Mah ngaganggu mah. Bener. Nyatok asa ceulina, bae ceululah ceuli rombengun. Aing teh mung maneh masalah. Sekali deui kamu ke masyarakat orang dia haturan wilujeng tepang. Mudah-mudahan oge gaduh maksad oge ka panganten sadayana tuntunan nolong.
Naon. Nisio aing pagar kabupaten. So, kan dia maksud urang teh kieu ye. Naon? Lamun urang ngomong, kumaneh nyanyikeun balgug. Oh tiap ngomong aja di tiap aing ngomong kuing nyanyi ke. Aduh, ari sugan teh kitu. Ayo teh tuh kitu. Alah. Aduh, dasar si bodoh. Setiap urang ngomong kumaneh nyanyikeun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyanyi maneh. Hah? Kumaneh nyanyikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana. Bapak-bapak, ibu-ibu sadaya. Utami kalau ke Bapak RW. Utamina kami ka Bapak RW. Bapak RT. Bapak RT. Bapak Lurah. Bapak Lurah. Bapak Camat. Bapak Cam. Panjang-panjang teuing ai maneh atuh. Urang ira harek ngomong. Panjang teuing. Heeh. Mana bibitina ai maneh jurig. Apana teh Bapak Camat. Cam kumane dipegang. Heeh. Manya teh tuluy ke Bapak Cam. Oh jadi kahana Dituluy ke. jadi kumaha? Maaf. Punten Pak Camat tapi teu nyeringan teh si ieu rek hukum mah. Wah ka mana we memang ngomong masalah dibayar. Oh, jadi bayar yo ka dieu aing mah teh. San rek bayarna si teh saplak kitu jurig. Hah? Ya lu jahat. Jahat. Coba sahan hajat. Teh. So, bongana juga kiru jahat sahan hajat. Jelema salah. Kalau namanya si Ruman maneh teh. Oh nyaho. Saha kok. Saha. Kaharep si teh tanggung jawab. Bapak. Jadi bapakna itu. Bapakna saha da boga ngaran. Oh, bapak si Salma. Astagfirullahaladzim. Mana kayak sarori lah bener. Eta tong make jeung si Acik make tilam. Senaon. Eta make jeung si Yo bapak. Hajat bapak teh. Heeh. Ngawinkeun si Salma. Eta dina ngaran atau make jeung si atuh pantes ka maneh masih poham. Eta teh kasar tuh, ceuk kuya ge kasar. Senaon atuh? Eta tong ngamosi. Oh bapak